Cik Mang Oyok ayeuna ngaronda ya. Mun iya tah jelema tah utara ngaronda tah. Aing teang di mana ieu penting. Brengsek tah jelema. Sade ya. Kadang-kadang sade ya batur Mang Oyok ya. Tah Mang Utar tah utara ngaronda tah. Aing teang ka ieu mah. Gua sejoli ieu mah ya. Pokona eueuh penting ayeuna digabres di mana ku aing. Oh no. Woi bos, bos. Woi. Kada. Dia. Bos. Ya. Ieu jelema ya nu dua ya tarang ngaronda ya unggal penting ieu. Terus pokona mah urang sampeurkeun soalna naon? Ayeuna di kampung urang janda geus loba colongan. Janda nu mana bos? Tah, nu janda deket Tangkal Palem apal teu? Oh, apa? Nu rada swing. Heeh. Eta, janda eta swing ge kos kitu ge aya nu rek nyolongnya. Mandep. Terus ayeuna kudu kumaha bos? Gedeng, eno orang di heula ya. Diu. Diu wae aya canggel. Hayang duit dong. Teu butuh duit euy. Ayeuna mah kieu ya, urang neangan jelema nu tara ngaronda. Ayeuna urang pentaan duitna. Saha we, ajeun teu oge jelema ngalewat ge. Apa kudu tuh mau dipegat. Pegat we. Pegatkeun gua. Pegatkeun lak we duit. Atuh mana lang layangan pegatkeun. Jadi kana layangan saya sok tara balik jadi anak buah ente pantesan kok. Sorry bos. Oh, jadi nama inti nama meureunan neangan jelema nu tara ngaroda urang tadi. Terus jelema anu ngalewat oge teu urus dipajak gitu. Pajak we ya nah. Pan rek ngalewat ka lembur urang meureun. Kayaknya kehidupan preman mah ya. Ganteng da aing. Oh, ganteng. Ayo baik. Mangkat ayo ayeuna mah. Mangkat. Mangkat. Bisa proyek nih ieu mah. Belana tuh kacamatana. Mangkat urang yang jelema ieu. Kumaha? Kadieu. Bu, si ibu ya kemana ya? Bu, aduh, sewa di wae si ibu ya. Benar. Hei. Dia sih. Dia. Duit. Woi, duit naon? Duit. Nyem duit. Oh, Pak. Duit. 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 Nyem duit. Aduh urang malak tadinya. Malak pajak. Urang terek malak ya. Teu nya urang saha? Bro. Salah, tong ke mana-mana? Iya, aya Najili 27 ya. Jamal sia. Tukang sereh teu lama. Buka hutang 2.700. Rus. Ya si Rus. Jamal! Si Rus. Kemana wae tuh? Duit anjir hutang-hutang sia mah jang. Hutang Can boga duit atuh Rus. nya sia mah anyet geus 3 bulan ieu nunggak. Boga duit tuh. Sarua pan Saya. pajak heula. Anak buah. Anjir, bayar. Kan ngomong we. Iya, Najili 27 lamun 30 mah baik gratis mah 27 soalnya mana. Dia tuh nganjuk deui. 3.000 main Urang minjem dewe nya modal. Boro. Bae teu. Boro ieu geus 3 bulan setengah ya. Tadi narek malak kunaon jadi urang nu dipalak. Bos mah teh bae. Bayar. Bae lah heula lah. Sama Catat. Lunas lah. Wow. Saya ingetan. Awas. Lamun ke deui ngutang ka urang. Heuh, Siap. Nah, geus aya channel jeung utang. turbus jadi Jadi lagi bingung. Ngerek malak jadi kalkan palak di duit mana kapake dinya. Orang yang di lain mah. Ya. Gas. Ayo bos, si masih Umar. Lihat. Lagi dulu. Mar, keluar si Amar. Mar, woi. Awas ya penting tengah ronda. Lagi dulu. Kamar langsung. Nya. Bos. Anjing, kau baru pindah.
Jauh teh jelema teh. Mah tuh. Nagogelan. Mah tuh ya. Ya teuing nya bos. Si Oyok gimana di Mas Oyok? Jauh soyo mah di kidul. Jauh pokona mah kidul lagi pang, kidul. Emang lu urang teh lega? Lega atuh. Wah, salah kawani urang ka maneh apa sih? naon itu? Bos, sorry. Kumaha tuh enak? Gimana ieu teh? Ya duit wing kapake, nya hayang ngopi. Hampura atuh bos minta hampura. Kurang main gambar ya? Yuk. Gimana nya main gambar nak? Nya ka lembar gitu we sebelah we heuh. Ayo. Bangsa itu gini. Berarti kaguan aku. Jadi ngalewat ke dia, ngalewat sih. Tuh. Baik. Jam, ke mana jam? Budak kalau kabur. Sieun mana? Punten ah. Mantap. Segala dua. Ya gambar Ya gambar halus ya. Keur usum eta. Eta mah keur Bos, keur usum. Bisa jangan dijual, Bos. Makat. Edit. Dia bisa jadi duit tak? Bisa dijual ke budak letik nih. Hah? Budak letik. Oke sip lah, bagus. Hitung ya Baraha. Jual cuman nih. Oke sip, terserah. Angkat. Mana? Kan itu tadi. Itulah. Tadi lah. Tuh. Itu apa tuh jelema? Nah, itu pengamen. Kamari pengamen ku aing dipalak. Palak Udah ditu menang tuh. menang jam. Lusa tuh dijual tuh. Jual ku aing. Mana duitnya tuh? Itu pan mana macam jadi anak buah aing. Beli tanya semoga bos tuh. Bodo amat. Yang jual we kadinya gambarna. Gambar dijual. Yuk, itu bukan duit guys dibayar dipalak duit. Nang samer. Yuk buru atuh ya. Aduh, ngamen sangunan duit. Kumaha nya? Woi pengamen. Des ya. Ka dia. Aing boga gambar ya. Sia kudu meuli. Gambar non eta? Tong ngadrek deh kos jelema ayan sia mah. Tuh. Mang. Ngamen ge menang duit, Mang. Nah, ya. Jangan ngomong. Ya, orang mau jual, Bron. Beli. Yang ngopi. Tebuk candaan, Mang. Tebuk duit, Mang. Buru. Bukan naon, Bayar mah Mang. bukan naon maneh. Buru, usum enak. Tuh jabalapan tuh, Mang. Buru bayar bukan naon eta. Buru. Iya, aku belum masuk truk. Join lah. Baiklah. Kabe tuh, Mang. Eta gambarna. Rokok lagi hiji. Mang, kamahan atuh lah, kamahan atuh mending. Aman hiji. Yang main aduh Doraemon atuh, Mang. Wah, Dora. Eh, Yang adit teh heuh, nu. Ngamen teh nyokot. nang hiji sabatang. Ngamen teh modal. Gambar kita sudah dicuri. Kita harus kembali. Kudu dicokot deui eta gambar eta sagapok dilepar. Hidup anak-anak. Hidup anak-anak. Urang kela kade urang nyusup lagi. Ayo nama urang ajin sasari ieu. Urang minta bantuan. Ka Maksa, Mang Cecep. Maksa anu tukang kredit teh. Hah? Atuh jawa abad tuh. Sakasa Mang Cecepnya. Ya, ayo bro, orang minta orang Mang Cecep bro, orang minta bantuan. Ayo buru. Hidup anak-anak. Anak-anak. Hidup anak-anak. Hidup anak-anak. Kalah. Kurang mengheningkan cipta heula ameh supaya selamat nya. Heningkan cipta. Nah, terus ayo. Hidup anak-anak. Anak-anak. Kalah. Bu aya. Keren. Yo. Kade. Ayo naon? Kunaon? Ngadeg deg gitu. Sedih, aduh. Sedih kunaon? Dipalak tadi ku si preman dua. Wah, di mana itu?
di Bali tuh. Kelak anak-anak segambar kitanya. Di mana teman nih? Dewek menang meuli tadi Di saha? di si preman itu. Wah, nu urang ieu mah. Pakai rokok sabatang. Aduh. Geus wani sakitu mah euy. Dia curiga rek demo. Heeh, kugan ku preman itu. Preman kampung. Ngilu lah, ngilu teman-teman. Ayo. Saha nu memimpin? Kang bro. Hidup anak-anak. Hidup anak-anak. Buru tagihan. Ya nekeun baheula FTC. Buru. Hidup. Kelak ketinggalan kurang. Kemana wae atuh mana teh? Naon? Minjem duit. Lain nyebut ieu teh aya omongeun diobrolkeun. Oh, Bicarioseun. Gambar urang jeung anak-anak kita oh. dicuri. Mang, Sa, ku preman itu kampung. Kemana? Tah, tayuga nu di preman. Nang meser abdi tadi. 2.000. Enggak. Bayarlah 2.000. Ya heula, eta gambar urang. Mang minta bantuan lah. Bantuan naon? Bantuan pang nyokotin gambar lah, gambar segepok mang, segepok. Si preman anu duaan. Heeh. Goceng. Dat. Goceng. Itu. Ayo tuan kewan, stasiunna. Goceng. Kewan stasiunna. Oh, geus lah. Oh, urang kangen we di ditu. Ayo. Hidup. Sampai jumpa di episode selanjutnya.